Peuting harita langit kota Bandung katempo poek pisan. Hujan renyai-renyai turun ti sore. Nyesakeun jalanan baseuh jeung hawa tiris nu asup nyelesep nepi ka tulang. Tapi kahirupan di kota gede mah tarareureuh kana kasibukan jalma-jalma anu nyicinganana. Sok sanajan dina wanci peuting oge. Kusabab masih kena aya jalma anu migawe kagiatanana justru dina wanci peuting. Kaasup kuring sorangan. Ngaran kuring Herman. Harita umur kuring 35 tahun. Panganjarkan kuring di Pajajaran Bandung. Sapopoena kuring digawe jadi supir taksi online. Geus hampir 5 tahun kuring ngalakonan pagawean eta demi ngabiayaan pamajikan jeung hiji budak anu masih sakola SD. Ngaran ku kuring disamarkeun pikeun ngajaga hal-hal anu teu dipiharep dina hiji waktu. Peuting harita waktu geus nunjukkeun jam 11:30. Kuring nambangan teh geus hampir sapoe jeput. Ngan ukur kaselangku ngajemput budak balik sakola jeung istirahat keur ngeusi heula peuteung. Dina poe eta mah lumayan kuring narik penumpang hampir kana 15 urangna. Tapi tara jauh anu ngorder teh. Di Sabudeureun Bandung jeung Cimahi we lolobana. Uguh lumayan karasa capek pisan kana awak. Tapi da puguh ku butuh teh nya kuring ngeureuyeuh we. Sok sanajan ngerasa awak geus lungse oge. Kuring bari ngusap panon anu geus rada capek. Hiji order deui lah. Sanggeus eta mah balik. Teu kuat capek. Cek kuring bari ngajalankeun mobil lalaunan. Teu kungsilila HP kuring ngaluarkeun sora notifikasi. Tah, aya order asup. Barang ku kuring ditempo nyawai. Aya anu ngorder saurang awewe. Lokasi jemput aya di jalan sepi deket wewengkon Dago Atas. Dago. Hah? Dago Atas? Peuting-peuting kieu aya anu mesen ti ditu. Kuring rada ngerasa heran. Tapi kusabab hayang nambah pemasukan nya kuring langsung narima order eta. Mobil mimiti ngalaju nembus jalanan anu remang-remang jeung rada baseuh sesak kahujanan. Kuring saukur dibaturan ku suara radio mobil anu teu eureun dihurungkeun salila kuring nambangan teh. Jadi pisadar peuting eta bakal ngarobah hirup kuring salawasna. Kuring mawa mobil rada digancangan. Basa meunang order teh Posisi kuring pugu aya di daerah Jalan Dipati Ukur Bandung.
Kaayaan di jalan oge geus rada sepi. Jadi jalan oge kasampak lowong. Sanggeus kira-kira 10 menit, kuring nepi ka titik jemput. Barang nepi ka eta tempat, tempatna rada aneh. Di sisi jalan ngan aya tatangkalan jangkung jeung lampu jalan nu kekereceman siga anu arek parem. Eueuh imah, eueuh warung, jeung eueuh jalma anu katempo ku kuring. Nya kuring ningali aplikasi, alamatna mah bener. Tapi teu kasampak jalma hiji-hiji acan di sisi jalan teh. Nya kuring ngadagoan sabari muka aplikasi. Maksud rek ngabejaan yen kuring geus nepi di titik jemput. Teu sababaraha lila ti harita ti gigireun jalan kaluar hiji awewe make baju long dress warna hejo anu panjang. Buukna hideung, panjang nepi ka tonggong. Tapi eta buukna dijepit, make jepit rambut bodas. Manehna leumpang lalaunan ke arah mobil. Kuring ngarasa rada aneh. Kusabab di mana eta datangna awewe teh. Da basa mimiti nepi ka eta tempat mah teu kasampak aya jalma di sisi jalan. Tuluy awewe eta muka pantau tukang. Manehna langsung asup ka jero bari tuluy diuk. Eta awewe teh teu ngomong nanaon. Nya ningali kaayaan siga kitu, nya kuring nyoba nyapa jeung nanya ka manehna. Punten Neng, bade ka mana nya? Sanggeus ditanya kitu mah eta awewe teh nembalan. Mangga nurutkeun aplikasi wae. Sora awewe eta lemes pisan kadengena. Kuring ningali spion tengah anu maksud rek nempo eta penumpang awewe teh. Tapi basa ku kuring ditempo. Beungeut awewe eta pias pisan. Jeung tutupan panona oge siga kosong. Tapi kuring tah yang mikiran nanaon atau mikir nu lain-lain. Pamikir meureun eta awewe keur gering atawa geus capek digawe. Maklum puguh kaayaan teh geus rek tengah peuting. Nya kuring mimiti nicak deui gas mobil. Antugna mobil maju deui. Kuring teu loba cacarita deui. Kuring fokus kana nyetiran mobil jeung nempo jalan. Sepanjang perjalanan kaayaan jadi aneh. Radio mobil nu tadi muter lagu jol dadakan ngaluarkeun sora kresek-kresek. Padahal kaayaan masih di jero kota. Piraku sinyalna jadi goreng. Nya kuring bari nyetiran mobil, bari ngoprak-ngoprek kana radio mobil. Neangan radio anu frekuensina anu alus. Tapi hampir kabeh sorana jadi ngeresak. Selian ti kitu aya anu leuwih aneh deui. AC mobil ngadadak jadi tiris anu kacida.
Padahal tadi mah normal. Nya kuring mimiti ngerasa tenang. Kukuring dioprak-oprek eta AC mobil, bisi volumena gede teuing, tapi da puguh kaya normal. Da puguh kukuring teh dioprak-oprek tita tadi oge. Dina kayan kitu kuring nempo kana spion deui. Ayeuna mah katempo eta panumpang awewe teh keur neuteup kana jendela mobil. Manehna teu gerak, teu ngiceup, jeung teu ngomong. Keur kuring merhatikeun siga kitu, ngadadak GPS dina aplikasi error. Map oge muter sorangan. Mobil siga asup ka jalan anu teu dipika nyaho. Nah, aku naon ieu teh? Kuring oge jadi mimiti gempeur. Nya kuring nanya ka eta awewe. Neng, ieu jalanna leresnya? Kuring nanya ka eta awewe ngeunaan rute anu diliwatan ku kuring. Tuluy eta awewe teh ngajawab lalaunan. Teruskeun wae. Abdi hoyong balik. Nah, saya nu beda dina sorana. Kadengena siga sora jalma anu keur ceurik. Kuring mimiti ngerasa bulu punduk jadi narangtung. Tapi kuring nyobaan sangkan fokus kana nyetiran mobil. Sok sanajan hate mimiti ngerasa tegenah. Mobil asup ke jalan leutik anu poek pisan. Di palebakat tuh jeung kenca ngan aya kebon jeung tangkal. Mobil kukuring di launan. Puguda kaayaan jalan anu leutik jeung poek pisan. Satapa-tapa kacaangan ku lampu mobil. Di mana ieu teh? Kuring teu bisa nyaho kusabab GPS jeung map dina aplikasi puguh error. Tekung silila kuring ngerasa aya bau hanyir. Bau hanyir siga bau getih. Bau hanyir teh. Kuring langsung ningali kana spion tengah deui. Barang ditempok kepala batu Kang. Dada karasana siga anu rek eureun. Kusabab kuring nempo awewe tadi. Sirana jadi miring teu wajar. Padona jadi hideung kabeh. Jeung dina bajuna aya tapak getih loba pisan. Kuring jadi ngadeg-deg. Leungeun karasa tiis. Teu karasa kesang oge mimiti ngorolok. Dina kaayaan kitu teu karasa mobil oge ampir oleng. Ya Allah. Kuring ngarasa reuas. Bari langsung kuring nyaimbangkeun deui mobil. Dina kaayaan kitu jol ngadadak sora awewe tadi ngomong deui
tapi jadi robah. Punten, abdi teu tiasa balik. Robah kadengena. Bekilila sorana jadi beki pika sieun. Jeung matak pika keengen. Abdi hoyong balik. Abdi hoyong balik. Ngadenge kitu kuring jadi panik. Kuring langsung mincak rem ngadadak. Sanggeus mobil eureun, kuring langsung ngebuka pantau mobil. Anu satuluina lumpat keluar mobil, ninggalkeun eta awewe dina jero mobil teh. Kuring lumpat bari napas, ngos-ngosan. Tapi dina kaayaan keur kitu, basa ningali ka tukang. Mobilna jadi kosong. Kosong eueuh sasaha. Pato tukang mobil oge kabuka. Ya kuring ngeureunkeun lumpat. Kusabab panasaran nempok kepala batu tukang mobil. Bener wae. Dina jok tukang teh geus kosong. Eueuh awewe anu tadi. Gerkayan siga kitu. Ngadadak handphone kuring hurung. Barang ditempo, notif order otomatis selesai. Tapi aya anu aneh. Ngaran customer anu tadi teh dina aplikasi mah katempo ngaranna Santi. Kuring ngerasa awak jadi leuleus. Yang geus kitu mah kuring mutuskeun jang balik ka imah. Bari saja jalan, kuring teu beak pikir nanaon atuh awewe penumpang tadi teh. Jeung nah kuring kudu ngalaman hal anu sarupaning kitu. Isukna kuring mutuskeun datang ke kantor polisi anu aya di Jalan Pasir Kaliki. Pikeun ngalaporkeun kejadian aneh. Tapi waktu polisi ninggali ngaran eta, salah seorang polisi langsung reuwas. Ku kabeneranna eta polisi teh kungsi ngusut hiji kasus. Santi? Ngaranna Santi? Anjeun yakin? Nya kuring unggek ditanya sarupaning kitu. Eta polisi tuluy muka arsip heubeul. Di dinya kasampak aya foto saurang awewe. Anu matak reuwas jang kuring nya eta foto awewe anu aya dina arsip polisi teh sarua persis jeung panumpang tadi peuting. Tekung silila polisi ngajelaskeun cenah genep bulan ka tukang aya awewe ngaranna Santi Rahmawati umur 27 tahun anu dilaporkeun leungit. Sababaraha minggu sanggeusna mayitna kapanggih di jurang daerah KBB. Cenah eta awewe teh jadi korban anu dibunuh ku kabogohna sorangan. Nurutkeun keterangan saat can maut, korban sempat mesen taksi online maksud rek balik ka imah. Tapi teu kungsi nepi. Ngadenge kitu kuring langsung ngerasa leuleus tuur. Berarti nu tadi peuting numpak kana mobil kuring teh
lain jelema, tapi arwah korban pembunuhan anu masih marakayangan. Senggeus kejadian eta, kuring mutuskeun eureun jadi supir taksi online peting-peting. Jadi dina narik penumpang teh ngan ukur sempet magrib hungkul. Tapi carita teu eureun nepi ka dinya. Sababaraha minggu sanggeusna, waktu kuring bebersih mobil, aya hiji barang di jok tukang anu kuring teu kungsi ninggali barang eta samemena. Barang ditempo eta teh hiji jepit rambut warna bodas. Basa diinget-inget ku kuring, hah? Eta jepit teh anu dipake ku penumpang awewe anu pikasieun teh. Leungeun kuring ngadeg-deg ngadadak. Rasaan jadi campur aduk. Lamun anu penting harita anu numpak mobil kuring teh jurig, nah aya jepit rambutna anu bisa tinggaleun. Kuring langsung ngalungkeun eta jepit teh kasusukan gede deket imah kuring. Kusabab kuring ngarasa sieun.